Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejarah carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Bedog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sieun danangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap pirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados sejang kolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun. Sok kaparayun sadayana. Satepina kalembur sararea teh ngadon caricing we ngalobrol acan waka bisa salahare. Perang nu munggaran teh nyesakeun tapak anu masih ngalangkang dina ingetan. Keun tunda kayaan di lembur Ciparai heubeul. Ayeuna mah urang caturkeun deui gorombolan anu peuting eta teh ngarannapan Wiwirang. Eleh perang balik teu mawa hasil, ukur mawa kahanjelu ka nyeri hate jeung kasedih. Loba baturna anu tiwas. Pon kitu deui loba anu tatu cukuparna. Tepi kaleuweung puguh we atuh pikeun sileu Nyai mah manik kaget lantaran anak buahna teh geus marulang deui bari dina kayaan tinggal saeutik. Daya naon ieu teh bah? Kunaon betar atuh bari kamarana sawareh deui? Tiwas Pak. Abdi sadaya teh bentrok sareng tentara di sisi walungan Cirudian. Pihak urang anu kawon seueur rencangan anu palastra. Ngadenge laporan ti Bahtasim anu sarupa kitu, beungeut sileu Nyai mani nyeak beureum dadana mani ngagolak kuntuna mani kakarot. Bakating ku ambek. Kurang ajar. Tentara ti mana cenah? Sabaraha urang jumlahna? Naha saria teh nepikeun ka eleh sagarupa euy? Tentara anu kantos arasup ka dieu zeun. Jumlahna mah masih tetep we kirang langkung 10 urang. Amung masih disarengan ku si Sabda. Jadi tentara nu kungsi asup ka ieu leuweung. Sapira ku sia teh bet eleh sagarupa. Kapan ukur 10 urang, sedengkeun urang teh aya kana 11na. Pasukan urang teh leuwih unggul. Ampun Pak, nu matak pihak urang kawon teh gara-gara si Sabda. Muhun si Sabda anu parantos ngaruksak formasi urang. Seueur prajurit anu paberencai paburisat diamu ku eta si Wowolok. Saupami teh aya si Sabda mah tang tos urang teh bakal unggul. Jadi gara-gara eta si Sabda deui. Aya kurang ajar eta jelema teh. Jadi mamalah geuningan. Kayak kieu mah si Sabda kudu sakancangna dibinasa euy. Pon kitu deui eta tentara kudu paraeh. Utang wirang bayar wirang, utang pati kudu dibayar pati euy. Nah di mana atuh caricingna eta tentara teh euy? Bet bisa bentrok di sisi walungan Cidurian sagarupa. Duka caricing di mana ta tentara teh mung pasti we mah tebih ti eta walungan Cidurian. Sumun di lembur-lembur sabudeureunana. Kena si Sodik teh parantos muli atanapi teh ajan. Muhun anu nuju naluntikna. Si Sodik acan aya mantuk. Meureunna acan hasil naluntikna. Tapi mudah-mudahan wae sagancangna nyahoankeun di mana-mana eta tentara jeung si Sabda. Kitu kayaan gorombolan teh sabada Bahtasim sabaraha kanca mulang di ka pileuweungan. Urang caturkeun ayeuna mah isukna. Kira-kira wanci pecat sawet sileu Nyai teh keur narima kadatangan si Sodik. Eta si Sodik teh anyar datang. Kabeneran cenah aya datang bari nepikeun hasil panaluntikanana. Tah janten kitu Pak, eta tentara teh aya di lembur Ciparai heubeul. Malihan masih Sabda ge urang dinya. Alus euy, ari geus jelas kitu mah.
urang bakal sagancang ngayakeun serangan balasan euy. Lantaran peuting tadi batur urang teh geus loba anu tiwas gara-gara bentrok jeung eta tentara euy. Si Sodik mani moloho kaget atuh lantaran manehana nama teu apaleun karena kejadian anu karandapan ku gerombolan tadi peuting di sisieun walungan Cidurian. Urang ajar atuh pa eta tentara teh. Enya bener-bener kedah saenggalna diserang di pondaran sadayana Pak. Urang kedah balitungan. Ku kituna engke peuting dawek bakal ngetrukeun sakabeh kakuatan euy. Lembur Ciparai urang gembur. Tentara urang pondaran kaasup si Sabda. Sumuhun Pak. Namung peryogi kauninga di eta lembur teh parantos diadegeun pos keamanan. Tangtos bareneh teh bakal sajaga diri. Jadi di eta lembur Ciparai heueuh teh geus aya pos keamanannya. Leres pisan. Ke. Nah, sabaraha urang tentara anu cicing di lembur Ciparai heueuh teh euy. Saur nama seueurna teh 10 urang. Anak kitu mah jumlahna teh masih tetep euy. Tentara anu kungsi asup ka ieu leuweung, pon kitu deui anu tadi peuting geus bentrok jeung pasukan urang. Sumuhun Pak, sapira ge 10 urang lah. Urang bumi hanguskeun we sakalian jeung lemurna. Teteh lah pangeus eta lembur teh geus ngarojong kana perjuangan tentara. Euy. Pokona mangke peuting, lembur Ciparai heueuh teh kudu jadi neraka deuleu. Sakabeh anggota gerombolan teh dikumpulkeun. Kudu sajaga diri we cenah persiapan engke peuting teh bakal perang. Bakal perang anggeus-anggesan serangan gede-gedean. Arek ngancurkeun tentara anu dumuk matuh di lembur Ciparai heueuh. Keun tunda ngeunaan gerombolan ayeuna mah urang caturkeun deui tentara anu aya di lembur Ciparai heueuh. Sersan somantri teh keur ngariung we jeung para inohong lembur. Ari anu jadi bahan obrolan teh tayalian di kajadian tadi peuting. Janten tadi wengi teh tos aya pertempuran Bapak. Aduh palaur. Eta gerombolan teh tos nyaketan ka ieu lembur geuningan. Nya tadi peuting teh geus aya pertempuran ngalawan gerombolan di sisieun walungan Cidurian. Peuting tadi eta gerombolan teh turun meureunan arek ngaranjah ka pilemuran. Tapi berkah peuting tadi gerombolan geus hasil dibuburak. Malahan mah teu saeutik anu tiwas dari korban. Nya syukur we Bapak ari tiasa diungkulan mah. Namung moal naon kitu Bapak, kumaha saupami eta gerombolan teh sumuhun ngayakeun serangan ka dieu. Panginten lembur Yusim abdi teh bakal jadi sasaran. Margi kapan Bapak tentara teh tarecing na dieu lembur. Ulah salempang. Kuring oge bakal tanggung jawab karena nerupa balukarna. Ieu lembur bakal ditang tayungan. Nya nuhun we ari Bapak bade nang tayungan urang dieu mah. Namung nah urang dieu teh moal dijantenkeun tameng Bapak. Ceuk Pak RT milu mairan caritaan. Sing percaya ka tentara. Kuring sararea datang ka dieu teh oge rek nang tayungan sakabeh rakyat. Toh pati jiwa raga. Jadi ulah salempang ulah riwang. Tentara oge moal hianat. Moal arek korbankeun rakyat. Ya nuhun atuh ari kitu mah Bapak. Jisim abdi regreg. Anu diemut ku jisim abdi mah iwati kasalamatan pangeusi lembur. Pak RT mah malangeun ka wargana inggis jadi korban. Sumuhun Bapak, jisim abdi sadayana teh mercantenkeun ka Bapak. Mugia laras-laras tiasa ngajagi sadaya pangeusi ieu lembur. Margi sim kuring sareng jang RT teh melang ku kasalamatan urang dieu. Inggis jadi sasaran eta gerombolan. Anu dianggapna teh tos ngarojong kana perjuangan tentara. Lebah dia urang teh kudu boga kawani jeung kudu aya pangorbanan. Sanyana kuring oge sadar. Ku ayana kuring sararea cicing dia lembur pasti urang dia ge bakal kababawa. Ngan bae cobi pek pikir. Najan tentara hande cicing dia lembur pasti awal akhir mah eta gerombolan teh bakal datang ka ieu lembur pikeun ngayakeun tindakan jahatna nyata ngaranjah ka lembur-lembur. Jadi lebih hade urang dia mah ngahijikeun diri jeung tentara ngayakeun perlawanan. Leres Bapak tang tos sanajan bapak-bapak tentara teh aya di lembur oge. Sumuhun eta gerombolan teh pasti bakal ka ieu lembur. Margi kapan wengi tadi oge tos nyaketan. Sumuhun tarurun ka sisieun walungan Cidurian nu teh tebih ti dieu. Nya ku kituna ayeuna mah geus tenang ulah sarieun. Anggur mah urang kudu waspada jeung hati-hati, tetep iatna. Pon kitu deui salawasna ngadua ka Gusti Anu Maha Suci. Mugia urang sadayana teh ditang tayungan.
Itu obrolan sersan somantri jeung para inohong lembur. Sedengkeun ari Kijat Mika jeung sabda mah hante milu kana eta riungan. Kijat Mika ti isu keneh oge hante kaluar ti jero kamarna. Sedengkeun ari sabda mah keur init ka sisi leuweung, arek ngarit we arek ngalajukut. Kira-kira wan ciling sir ngulon. Sabda anu keur jongjon cicing di sisieun leuweung teh. Panona merhatikeun kana tetangkalan anu rajek di sisieun leuweung. Aneh. Hatena teh mani ngageter. Jika aya perasaan anu aneh, perasaan anu teu geunah. Kunaon hati aing teh bet kieu ye? Asa teu puguh rasa. Sapi lagi nempo tetangkalan anu rajek di sisieun leuweung, tapi nah jadi teu geunah ki hate. Tinggal langkang wae ku aing kabayang gorombolan. Sabda teh jung cengkat panona teh kiwarimat tangga ningali kaluhur langit. Cahya panon poe teh kahalangan ku mega hideung. Perasaan sabda beukita giwur. Teu kungsi laki warima panona teh merhatikeun we nitenan ka sisieun leuweung. Bari jiga anu keur nyawang kayaan di jero leuweung. Aneh. Nah aing teh bet inget wae ka gorombolan. Moal kitu aya patalina jeung kajadian tadi peuting. Kapan aing teh geus merangan gorombolan? Sok inggis we aya buntutna. Kumaha saupama eta gorombolan teh ngayakeun balitungan turun gunung pikeun ngegempur nya lembur aing. Alah cilaka. Tada teuing goreng balukarna. Pasti urang lembur teh bakal kababawa. Ceuk sabda bari kura-kiru we manehna teh balik ninggalkeun sisi leuweung. Hariwang kukayaan lemurna. Teu kacaturkeun di jalana sabda teh geus tepi we ka imahna. Anu ditanyakeun teh aya lian ti babana. Ari si Abah nuju ka mana ambu? Aya di kamar Bapak Hidep mah. Di isuk-isuk keneh oge acan kaluar ti kamarna. Kitu we ngahekok di jero kamar. Luka teuing kunaon si Abah teh? Muhun ambu keun ku abdi bade diparios bade ditepangan. Kituna teh sabda ngoloyong ngadeuketan kamar babana. Geus aya di hareupeun kamarna mah pok atuh gegeroan. Bari ngaterokan panto kamar. Abah, nuju naon bah? Teu kungsi lah teh jero kamar teh bapana nembalan. Geus mulang maneh teh sabda. Ya ka jero jang. Dah teu ditulakan. Muhun bah, mangga. Sabda kura-kiru we asup ka jero kamar. Kasampak bapana teh keudeuh sila mani manekok. Jika anu tas mujasmeh di we. Pugu we atuh sabda teh mani kaget. Tarat-tarat disasari bapana teh ngarem maneh di jero kamar. Jeung deui jiga anu tas barang gawe. Abah teh tas menekung kanu Maha Agung muja berata ka Hyang Maha Sukma. Nadapi tuduh ka Allah Ta'ala. Lantaran poe ieu hate abah teh teu geunah hate. Isuk-isuk kene abah teh kaluar jang. Icing we ngarem maneh. Sumuhun bah, pugu abi ge sami. Basa tadi di sisi leuweung bet ngadadak aya paraosan anu teu geunah. Mali basa merhatoskeun kaayaan tatangkalan nu rajek di sisieun leuweung. Betras emut ka gorombolan bah. Abdi melang hariwang. Inggis kajantenan tadi wengi teh. Anu parantos bentrok sareng gorombolan bakal aya buntutna. Bakal janten mamala pikeun lemur urang. Bener teu salah jang abah ge bieu teh meunang pituduh. Gambaran teh lemur urang teh katempo ka huru ku seuneu. Kadenge sora anu pating jalerit. Loba anu buriak lalumpatan. Eta teh mangrupa gambaran goreng. Sumuhun bah. Kedah kumaha atuh. Saupami lemur urang teh janten sasaran eta gorombolan. Inggis teu lami deui gorombolan teh datang ka lemur urang. Anu disalambangkeun ku jisim abdi mah nya eta kasalamatan urang dieu bah. Inggis warga lembur anu henteu teuwah teh dosa oge kababawa. Nya cek pituduh oge engke peuting teh ieu lemur teh kudu dikosongkeun alias nya kudu ngarungsi we. Pami kitu mah engke wengi eta gorombolan teh pasti bakal nyerang ka dieu bah. Ari cek gambaran mah nya kitu sabda. Kan bae kapan ari pastina mah abah oge teu bisa mastikeun. Abah moal arek mayunan anu maha uninga. Teu wasa mayunan nu maha kawasa. Ngan bae ku ayana pituduh meureun urang teh kudu waspada. Leuwih hade urang teh ngahindar, urang ngarungsi, ngajaga sagala kamungkinan tak kitu.
Kukitu najik maneh tepungan palebeh jeung Pak RT acak padami selesan somantri. Nah kiten-kitena aranjana teh bakal percantenan gitu bah. Pun kitu di ngagugu kanaon rupi pamendak urang duaan. Perkara prek percaya atawa henteu mah keun eta mah urusan engke. Nu penting mah kumaneh teh ditepikeun heula we sabda Abah teu hayang dipercaya. Pun kitu di moal maksa batur percaya. Sumuhun leres pisan bah. Anu naminha keyakinan mah atanapi kapercayaan eta teh tiasa dipaksakeun. Pun kitu di naon rupi ngeunaan anu tacan pasti, anu sifatna teu acan kajantenan. Upami diuninggakeun teh tangtos seueur anu moal percaya na bah. Nya bener sabda. Kukituna tah de ulah sambarangan. Sanajan urang dibere pituduh dikeresakeun aya gambaran di Gusti anu Maha Suci, ulah arek diumbar di beja-beja ka batur, sokomo ka jalma anu sambarangan. Bisi ngadatangkeun pitena, kapanan urang mah lain ahli nucum. Urang kudu boga adab ka pangeran, tah kitu kumaha ngarti sabda. Sumuhun mangga Abah. Ku abdi pasti bakal didugikeun, namung abdi ge panginten nganggo tata cara atau tata titi anu saestuna anu sakintena bakal katampi. Nya bener maneh teh kudu boga kawijaksanaan. Tah dina nepikeun perkara sokomo anu sifatna Rusia. Urang teh kudu wijaksana nepikeun anu saestuna teh make tata titi. Pon kitu deui diluyukeun jeung jalma anu bakal narimana. Cindekna mah kudu bisa tumpah-tumpah tah kitu. Lantaran lamun sambarangan mah anu ditepikeun sanajana hade oge bakal ngadatangkeun madorot lain manfaat. Mohon Abah kahartos. Abdi ayeuna bade nepungan Pak RT palapepon kitu di nepangan Sersan Somantri. Ku abdi bade diajakan padami. Nyaji sing lancar sabda. Ceki jatmi ka ngacurungkeun sabda pikeun sagancang nawe cenana pikeun naon rupa pituduh anu geus katarima ku kijatmi kapon kitu di ku sabda. Sabda gura-giru nepungan Pak RT jeung palabe. Malahan mah Pak Ici ge teu tinggaleun di bejaan. Atuh gancangna carita para inong lemur geus ngariung we kumpul 50 mangrupakeun markas tentara. Teu kungsi lah kadenge sabda teh muka caritaan. Jisim abdi nganuhunkeun pisan kana kasumpingeunna Pak RT palebepon kitu di Pak Ici. Ngahaja ku abdi diajakan badami sareng pasar sante. Nyata ngeunaan perkawis kasalamatan lembur urang. Bargi kapaan tadi bengi teh parantos aya bentrok sareng goromolan. Sedengkeun ari tentara ayeuna teh kapan caricing di lembur. Abdi gaduh ka hariwang ka Salempang. Inggis aya buntutna eta goromolan teh bakal nyerang ka ieu lembur. Tangtos ieu lembur teh bakal jadi sasaran. Urang dieu bakal kababawa demi ngajaga kasalamatan urang dieu. Jisim abdi teh gaduh usulan kumaha upami wengi engke mah urang ngarungsi we. Ieu lembur teh urang kosongkeun. Wihos tentara we anu ngajaga ieu lembur mah. Poin tu abdi anu bakal sasarangan sareng pasarsan saparakanca. Kasalempang jeung kahariwang ngeunaan buntutina bentrokan antara tentara jeung goromolan teh. Sanyana mah atos diobrolkeun jeung palapebon kitu di Pak RT. Aranjeunna oge sami hariwang ngeunaan kasalamatan urang dieu. Namung kuring ngajamin kana kasalamatan urang dieu bakadang tayungan sakabeh urang lembur ulah nepikeun ka ngaranapan cilaka. Nya ujang pugu babage hariwang melang inggis. Ieu lembur teh jadi sasaran gorombolan. Ngan bae bapak tentara teh ngayakinkeun anjeunna bagede toh-tohan nang tayungan urang dieu. Jisim abdi percanten ka pasar sanpon kitu deui anu sanesna. Nyata bapak tentara sadana pasti bakal nang tayungan urang sararea. Lamun eta gorombolan teh aya datang ka ieu lembur. Namung anu disalempangkeun ku jisim abdi mah inggis eta gorombolan teh ngamanfaatkeun kayaan. Nyatana bakal ngamanfaatkeun urang lembur. Kumaha lamun eta gorombolan teh lebet ka ieu lembur terus ngakalakeun urang dijadikeun tameng. Saupami kajantanan kitu tangtos pasasan oge bakal ripuh bingung pikeun ngungkulanana.
Jisim abdi masa lampang eta goromolan teh bakal licik kapan tangtos sadayana ge uninga lamun anggota goromolan teh nyata urang lembur oge anu sabulu jeung urang. Kumaha upami eta goromolan teh aya nu nyusup urang moal terang mana goromolan mana urang lembur engke anjeunna bakal ngelakuin tindakan licik. Nya kaharti Ujang bener oge. Lantaran nya terus terang bapak gitu apa. Bawa urang dia ge aya nu jadi goromolan. Kumaha upama marenehna teh asup aja lembur. Terus ngakalakeun urang dia dijadikeun tameng. Meureunnan bakal ngabahayakeun. Najan di dieu aya tentara anu bakal tanggung jawab. Ngungkulan goromolan kangaranan. Pihak goromolan licik ngagunakeun urang lembur. Dijadikeun tameng terus bakal cilaka. Kukuring oge karti. Memang bener oge. Tapi nahnya urang teh periogi ngarungsi ye. Kangaranan ngungsi atuh. Terus bakal walurat ye. Leres Pak RT, saya nama urang ngungsi we bungi ayeuna mah. Margi kapan kajantenan perang teh nembe kamari. Tangtos lamun dinayakeun serangan teh moal alami ye. Perhitungan mah bungi ayeuna eta gerombolan teh bakal dongkap ka dieu. Lantaran tangtos eta pihak gerombolan teh hoyong sagancangna balitungan ka pihak tentara. Ari bapak mangiringan bae, ari kasayana kedah ngungsi mah ngungsi mangga, meureunnan ke bakal ngawartosan ka urang lemur. Semuhun warga teh bakal diwartosan cenah ngararungsi. Nya teu jadi soal. Lamun penting ayeuna kudu ngungsi, nya hayu. Langkung sae urang teh ngajaga kemungkinan, ngajaga kasalamatan, bener ceuk Jang Sabda. Ya, ada nama lebih ade ngungsi wae ngarah aman. Sersan somantri teu peseukeut ka Sabda. Eta sersan somantri teh sadar kana kaayaan. Lantaran kapan Sabda teh sasati percaya ku manehanana. Dina maca situasi jeung kondisi, bisa jadi mata ke Sabda nitanggung si ka urang lembur. Sabda mah cenah geus apaleun kan rupa kajadian nu bakal karandapan. Ngan bae teu betus anu sajalandrana. Sersan somantri teh ukur kegerendengan sajeroning hatena. Bisa jadi Sabda teh geus apaleun kana rupa kajadian anu bakal karandapan. Matak ditanggung si ka urang lembur oge. Nya leuwih hade didukung keun sina ngarungsi bae. Teu lila sersan somantri teh pok atuh cacarita ngarojong kana usulan Sabda. Kuring geus satuju. Anya leuwih hade urang dieu teh kabeh diungsikeun bae. Keun penting ayeuna mah anu cicing di lembur ti iwat tentara jeung Sabda. Sumuhun sae bapak mangga. Jisim abdi bade diwartosan sadayana ayeuna ye. Supados tatan-tatan we. Rangkat ka pangungsian. Nya hadena mah ti ayeuna keneh we. Bejaan sakabeh urang lembur teh. Ngara kabeh taratan-tatan. Ulah nepikeun kangge dina waktuna teh aya nu tinggaleun. Sagala oge kudu tarapti. Mitra kaum dang atuh Pak RT teh lajoy kuda giru ngabejaan urang lembur. Penting eta teh cenah lembur kudu dikosongkeun. Kabeh pangeusina kudu ngungsi. Samalam aku Pak RT teh dijelaskeun kemungkinan anu bakal kajadian. Bisi-bisi cenah eta gerombolan teh datang nyerang ka eta lembur. Lantaran nyaho di eta lembur teh aya tentara, sedengkeun eta tentara teh kapan dari beuting geus bentrok jeung gerombolan. Jadi emak teh kudu ngungsi Ujang. Laras urang sararea teh kudu ngungsi nyelametkeun diri. Bisi-bisi lemur urang teh digempur ku gerombolan. Kapan penting tadi teh gerombolan geus bentrok jeung tentara nu aya di lemur urang ye. Nya kumaha lamun eta gerombolan teh jadi ngincar-ngincar ka dieu ka ieu lemur. Alah, nah atuh tentara teh buat caricing di lemur urang ieu teh jang rete. Lebah dieu aya hadena aya gorengna, mak. Ari hadena lemur urang teh jadi aman. Gerombolan teh moal sagawayah datang ka ieu lemur. Ari nyaho aya tentara mah ngan bae pasti hiji mangsa mah eta gerombolan teh bakal ngayakeun serangan ka lemur urang. Perang jeung tentara balukarna urang kababawa. Nyaho atuh ari kudu ngungsi mah mage bakal ngungsi Ujang. Nya atuh hade mah. Ye kuring ye rek ngamejaan di anu sejenna ye. Jeung di waktuna beak ning. Mitra waktosna cenah parantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita jawara di Gunung Halimun atanapi si bada gerompang duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna.
Manganuhunkeun tina sadaya peratosanana puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.